Aya jelema dibere muriang ku Gusti Allah gering nya seserian keneh bae. Jelema gering teh jelema seserian. Aya jelema dagangna rugi deh rugi nya seserian bae. Seri bae eta ka ditaranya. Kunaon maneh seserian bae. Eta Allah karunyaeun kanu dagang gering kanu dagang rugi bae eta Allah karunyaeun. Kanu geringan bae Allah karunyaeun. Kan bisa karunya karpet ge dibersihan digebugan. Eta lain nyiksa sebenarnya mah karpet digebugan dek dibersihan lain nyiksa karpet cek keur dibersihan. Ieu ge jelema dirugikeun dagangna keur dibersihan teh sebenarnya teu beres teh jelema bosna. Jelema gering teh keur dibersihan leuwih dibersihan engke di neraka dibeuleum. Dibelem, eta ge lain maksud nyiksa lain keur dibersihan. Karpet digebugan keuna leungit cek eta teh kebul-kebul. Geus leungit bah diamparkeun deui di masjid, dipake deui, pake cara ricing. Jelema ge sarua. Digebugan ku Gusti Allah digeringkeun, digebugan ku Gusti Allah dirugikeun. Tah urang mah kadang-kadang rugi dagang teh kan demo ka Allah. Allah kok kieu amat sih? Sia mah kudu demo ka aing. Itu lain benerkeun sia. Tah kos kitulah. Eta lah Jalaluddin Rumi. Terus beralih ka naon kitu ngarada masa pertanian. Jelema mulai di pertanian di samping jang dahar, jang lega-legakeun lahan. Mulai jang kebutuhan diri anak jeung kebutuhan-kebutuhan di luar dahar. Hayang boga kendaraan ala kadar, jang meuli himar, meuli kuda, jang ngiuhan. Di pertanian geus mulai kos kitu. Tapi masih bagus keneh. Katilu. Ieu teh alam kitu. Alam perusahaan naon ngaranna tadi mah agraris wari industri di alam agraris tadi masih kede damai alam pemboroan masih kede damai sangat damai di pertanian damai di alam industri moal aya damai sebab naon sebab prinsipna untung jeung rugi satungtung prinsipna untung jeung rugi moal beres, moal damai kajen kumaha ge. Sebab boro-boro perdagangan, pertanianana ge kuari beralih. Geus eueuh pertanian anu mutlak jadi industri mah untung rugi. Berpolitik, politik untung rugi, dagang untung rugi, produksi untung rugi. Bahkan pidato ge masih keneh make aturan-aturan produksi. Untung rugi aing ceramah ka anu. Untung rugi aing ngariung ka anu. Kira-kira teu diberkatan. Cadu aing kudu rek ngariung. Ta eta teh geus eueuh. Geus eueuh damai kan kos kitu. Kiai kembali ke alam perjuangan. Geus ibadah teh ibadah bae. Tanpa hayang dibere, tanpa hayang kauntungan duniawi. Tanpa hayang di alam, diagung-agung hiji bae ridho Allah. Taneangan nu kitu di alam ku ari neangan kitu di alam kuari atau hese sebab alamna alam material. Alam materialis, alam kapitalis. Geus bae dihitung segala rupa ge untung apa rugi. Geus kos kitu bae terus bae. Geus lamun dihitung rugi apa untung boga majelis taklim. Nah, loba ye jelema ye. Lah aing nyen PT umroh. Geus lumayan ya murid mantep ya aing lah geus pokona mah tah aya kos kituan bae. Geus aing mukana mah nyieun CP. Wow. CP perjalanan haji dan umroh pimpinan Supendiah Jahannamiyah. Waret. Sekretaris Fuboli. Untung rugi. Itu gak untung rugi bae. Ya Allah ya Rabbi. Eta kos kitu tah geus saya janji ikhlas tah. Kiai cokot. Kiai, daek umroh. Ibadah ieu mah kiai. Pokona mah geus kiai mah mimpin bae. Di samping mimpin kan ieu mah ibadah, engke dibere. Aya fitna tenang geus kiai lah.
Pokokna mah lamun 10 hiji, jang kiai mah geus lah pokona 5 hiji. Jang kiai mah geus gratis pokona mah geus. Oh, cak kiai teh untung ye. Berangkat kiai henteu ngitung di dinya teh aing menang ridho Allah pan. Terus gitu di alam kuari mah. Kurang diulah-ulah. Masa sih ngeulah-ulah? Apaan ibadah? Serba salah urang. Mun nu mimpin kumaha? Jahil oge nya. Tapi di samping kurang mimpinnya na hayang kauntungan jalamun teu dibere untung mah kapacirit jeung moal naek nya. Kiai titah mimpin doang teu dibere kauntungan ngan sakali doang. Kiai tahun ieu supaya mimpin deui nya. Rada muriang awak. Emang konon aduh kamari ge rada muriang itu. Kuat asana ieu lah ngorake deui asana jarri awak. Oh kitu nya. Kiai kumaha lamun ayeuna mah bisana baliknya gratis nya balik itu aya meureun bangsa 20 juta. Sugan cager bae eta maksudna. Sial tak kiai. Goblok tak kiai. Kan di dieu mah ulah sok deuleu ka dieu. Biasa bae sih. Eta dilarang ibadah, teu dilarang bener teu ibadahna. Iyalah alam industri. Lamun ditaliti seperti kos kitu bae. Lamun ditaliti teh seperti kos gitu bae. Kiai, esok ka mana sih esok unggal bulan teh ziarah wal shaw. Masyaallah hebat amat. Iya tuh urang kudu ziarah ka jeung kumaha ge. Masyaallah ka teh ziarah mah tuh helse. Ya Allah, ku getol sok sabaraha beus tadi mah ngan mobil leutik kuari geus beus. Bahkan geus aya 2 bus. Bulan kamari dapat 3 malah 3 bus. Alhamdulillah jelema jadi daraek ziarah. Tah kos gitulah koreng dibalik ziarah. Masyaallah kari. Cacak-cacak jada eueuh keuntungan dina ziarahna. Diajak doang kita mimpin asal di makam ila hadaratil nabi al-Fatihah. Datang deui ka Raden Patah ila hadaratil nabi al-Fatihah. Berangkat deui ka ditu ka Raden Rahmat al-Fatihah. Balik ka dieu. Bener nyana gratis tapi diberena naon sama sekali ajak deui ku baca bage bulan hari kiai wayahna mimpin deui kiai resepkeun jasa jamaah dipimpin ku kiai puyeng gogari boga penyakit puyeng jakina masyaallah aya naon meureun ieu henteu ieu jamaah ngarepkeun jasa kiai mah pan sok aya ngirahin bae cenah sok dongeng-dongeng geus ditanu sajen bae lah geus rada teu pati hayang ka mamana buku wari ngomongnya sedep asana kadangin. Ente kiai mah lamun aya lantaran kuari mah aya 2 bus, hayang ku kiai bae, hiji mah tu kiai gratis, kedua bus pamajikan milu ge masal gratis. Nomor katiluna sajamaah ayalah bangsa 100.000, jadi kali 50. 50 kan 5 juta. Nah, jadi itu 5 juta jadi 10 juta kumaha. Sugan beca geri puyengna lah. Sial tak kiai goblok. Nah iya ibi umroh kudu untung rugi nu dihitungna. Ziarah untung rugi nu dihitungna. Anu paling blow on kiai kuari maca khutbah Jumat make kudu hayang dibayarkeun eta mah ablaul blow on. Pang goblok tak kiai tah mah ibadah nu ditau ka akhirat teh kudu dibayar tangkorak kiai tolol. Deku kumaha coba di kos-kos gitu. Zarah mah masih wajar keneh. Emang wajar kiai? Kurang ajar tolol. Tapi ya baju apa pada itu masyaallah karing hutah kudu dibayar. Aya aturan turun hutah nu biasana dibayar 250. Ieu pohoan nyana datang. KDKM datang. Ada anak naik can istiqomah tuh. Lah ya tapi eueuh di urang mah eueuh. Walaupun aya rantai kieu kos itu mah. Itu ibadah we kos engke mah asalna puasa Ramadan ge hayang dibayar. Kasaha yang mayar hayang dibayar ya Allah ya. Nah ieu mah keur carita, mangga mah aya teh urusannya anak. Urusannya anak ieu mah keur carita alamna, alam perjuangan, alam pertanian, alam industri. Geus di alam industri geus diprediksi ku ahli-ahli tasawuf, ku ahli-ahli thariqah, jelema bakal kabawa kabeh sebab dibere resep ka ditu. Kuari norekat di alam industri pahitna luar biasa dibandingkan jeung di alam pertanian.
Mentak jarang nu jadi ku ari norekat. Lantaran naon? Ikhlas kan we hese kabawa ku untung rugi bae, kabawa ku untung rugi bae. Masa ahli torekat ngariung aya perhitungan. Cenah norekat. Bahkan dibere berkat akur jeung santrina. Nanya deui. Kan kiaina cek yana. Masa akur cauna? Itu beres. Ahli torekat kos gitu tolol tuh ahli torekat. Goblok. Masya Allah ya Rob. Nyalateun dibuka dirinya kene amplopna. Nyalateun saya sebenarnya. Ai akur. Atuh ai kipu doli olem pantes kikituan ge nya mah. Tah, atuh komo si eta mah. Jurigna deui. Maksudna jurig duit. Ya Allah ya Rabbi. Aya aturan Haji Pendi mah 2 lawang di ditu dibagi ka ditu. Ke ka belah dia asup deui ka ditu. Mana eta mah? Geus tolol lagi tolol nanti. Nah, ieu kula mah kerja ditakeun alam kuari ikhlas hese. Sebentar boga bae ikhlas bakal beda. Bakal beda indah jeung jelema ikhlas mah kabeung berat. Sebab nyanana teu hayang dibere, nyanana teu hayang dipuji, nyanana teu hayang dialem. Ketika dibere teu dibere akur bae, di alem jeung dicarekat akur bae. Ngeunaheun jeung ahli ikhlas mah. Kos kitulah di alam kuari neangan nu ikhlas hese sebab naon? Kabeh kompetisi untung rugi. Jeung kabeh bakalna di benak hatina dijadikeun produksi untung jeung rugi. Naon bae? Geus kitu bae. Pokona dijadikeun perdagangan. Naon bae? Kacai-cai anu teu wajar didagangkeun. Cai makan teu meunang didagangkeun sebenarnya mah cai mah asli nama. Tetapi didagangkeun bae sebab aya keuntungan anu pohara. Ujung-ujungna bakal ribut soal cai. Baheula ngan sakadar di sawah doang pertanian. Carita cai teh sebab naon? Ieu jelema pelit rek kocorkeun cai ngan sakadar sakitu. Tapi engke bakalna gali cai, sedot cai, bakal kekurangan cai. Kayak di mana kekurangan cai pasti jeleba-loba nu demo dan lain sebagainya akibat naon eta iyalah neangan keuntungan tina cai nu teu wajar dijual cai kabeh plastik tumpukeun beuleug atawa digiling produksi deui kabeh naon bae aya keuntungan produksi kitu bae masyaallah. Jelema nu talal Al-Qur'anul Karim lain jang ibadah ka Gusti Allah. Ayalah nu pake ibadah, ieu mah lain. Bisi neuk hayang maca Al-Qur'anul Karim di imah hasil maksud anu hafizul Qur'an. Siap jana dipanggil. Panggil, kuli maca Qur'an di dieu. Terus neuk iraha ka Allah na, lamun model kos kadaritu. Ka Qur'an masih keneh dipake produksi untung jeung rugi. Maca Quran di pejemon masih kene diproduksi untung jeung rugi dan lain-lain sebagainya. Iyalah alam industri teh cek Imam Jalaluddin Rumi seperti eta. Engke bakalna kabeh jelema teh untung rugi poho lah ka Gusti Allah. Ketika geus poho ka Gusti Allah jauh memperjuangkan agama. Di deuleu kurang Turki hancur ngan ngaranna doang negara Islam mayoritas Islam. Masjid dikunci hararese salat aja. Masjid membuat bagus menarana menjulang tinggi urang geus salat ese dikunci atuh kabeneran aja pende makeun sangeup salat dikunci geus kaku lagi ngabisikeun teu kudu salat kiai urang ya masjidna dikunci tangkorak sia beureunan beres ieu mah mun aya boga batur kos ge waduh cilaka jasa ieu mah tapi ujung-ujungna salat teh ngaji salat di mana atuh di mana bae geus cenah umah kiai bae salatnya lagi kos papatong mah kocek. Urang ngising hese ngisang. Cai nu sakitu lobana tapi teu dipersiapkeun jang ngisang deuk kumaha atuh. Berarti kan ieu dijajah ku kafir. Bab toharohna geus hese jasa. Bab toharoh masjid sakali da asup ka masjid hese jang toharoh. Eta ulama loba beureunan atuh kumaha bab toharohna ai ngising teu ngisang kumaha
nu mantak ulah kabita ku mancungna irung gelisna beungeut ngising tilok ngisang ngepet eta di Turki teh gara repet jelema tuh ya Haji Pendi ge kamari mah ngepet ngepet ya ge sarua we cat teh Haji bae neangan elap set diambil ditolol ya Allah ya Rabbi sakumaha katumbilat teh apa nu urang geus jaho tumbilat teh kok kitu tah dipencet urang hayang bae ngambil pencet deui ngambil ditolol teh pembawaanna eta ge Haji Pendi gitu ngising elap diambil punya anak keneh dikaji pudolikeun deui teh beres bang eta nya mah jahat berarti pemikiranna jahat atau cukup punya na bae sih ya Allah ya Rabbi nah ieu keur carita mana Islamna di urang mah negara sorga jasa di urang pokona mah hirup di Indonesia mah geus sorga bae urang asup ka masjid cai sing kolocor komo santri mah di dieu keran ngolocor bae geus da teh ditutupan ngocor bae woi hantem-hanteman sorga di urang masyaallah nisang wah terus mah gubrak negara sorga jasa geus di urang asup ka masjid dek jam sabaraha bae sadaekna dek salat asup ka masjid beres atuh antas damaen koplok eleh ka masjid di urang mah tuh ya Allah ya Rabbi kope geus malang teh dek ka masjid dek naon dek salat lain aing mah dek naon niiskeun pikir di urang mah geus pamari jasa sorga lah di urang mah geus mana mushola mana nu dikunci masjid mana nu dikunci di urang tuh tapi di ditu mah Yordania kunci kemudian ayeuna Turki dikunci hese salat Mesir dikunci Mesir tugan teh mah di Mesir nanti dikunci sarua bae ieu dijajah ku kafir seperti eta masyaallah karim di urang mah di Indonesia pohara rest area waktu salat Allah teu mahi nu salat teu mahi di urang mah nu salat cai loba nu salat loba anu joget nyana nu salat nyana di Indonesia mah gitu itu kula kan kemangga dua di kacamata turun sholat asar aya awewe pelayan nu tadi di luhur teh ya nu ngarendeng make rok mini sakieu rok mini anu susuna kadeuleu sabelah beneran ieu mah kula mah ngalah wudu nyana dirinya buka ngalah wudu eta na dibuka ngalah wudu sholat kula ngahuleung we ya Allah ya Rabbi sholat di jelema kos kieu bukda di beureumman sabelah sholat lain mah Haji Pendi mah Noel gelisnya tolol sia mah terlalu kos karit kolot kolot kos ABG tolol Allah ya sholat biasa geus beres sholat doa biasa geus doa buka mau kenana dipake deui nu tadi ya Allah rok bini dipake deui rok bini asana WTS di hotel ge salat heula di urang asana cek urang mah perek-perek WTS di hotel tah nu sok dibeli teh nu sok disewa asana meureunna nya ge salat mun ku urang geus dipake teh entar saya salat dulu woi naon sebentar tunggu saya salat isya dulu ini bagaimana atuh salat mah kepada Allah kalau urusan ini masalah dagang lain lagi di Indonesia itu beres itu. Tapi siar tinggi. Pokoknya nikmat lah di Indonesia. Paingan orang Mesir ke Indonesia betah, orang Arab ke Indonesia betah, orang Turki di Indonesia betah, orang Yordan ke Indonesia betah, Uzbekistan kabeh unggal negara ke Indonesia betah. Lantaran negara nupang nikmat-nikmatna, cuacana panas ente, tiris ente. Kadaharan di mana atau di luar negeri bala-bala aja mah aya di urang mah bala-bala ya Allah ya Rabbi neangan di Mesir bala-bala cadu kudu manggih mana aya di urang mah teu puguh karu aja jelema nyeun bala-bala segala lupa geus teu kadahar ku jelema dicokotan dikeuretan digoreng ngeunah deui jadi we bala-bala geus puguh apem cucur geus ngararinah jasa
Atuh lamun di Garut geus pohara. Tina hiji dangdeur teh di dangdeur, hiji dijeun gegetuk. Nyana keneh dangdeur keneh tah. Heeh, katimus dangdeur keneh kan. Nah, dijeun emplot dangdeur keneh. Emplot anu baru leunt anu di eta dangdeur keneh. Kiripik dangdeur keneh. Tina dangdeur combro dangdeur keneh. Aya 10 macem tina dangdeur. Urang barat bingungeun, ieu naon bahanna dibejakeun dangdeur kabeh puyeng nyana. Puyeng nyana. Indonesia berarti kira-kira. Ya Allah, ya Rabbi. Berarti ahli ngabohong jadi jasa. Jadi kabeh. Ya Allah, tuh jelema ge kos kitu. Kiai nyana, artis nyana, pedagang nyana, pembohong nyana, pedagang nyana kene. Lha kumaha coba ayo? Nyana kene eta, kiai. Si eta kamari mah ngagitar. Heeh. Kamari mah nyanyi. Nya heuh. Kamari mah pidato. Si eta kene. Kami mah jadi dagang. Nyana kene. Da kamari mah nyana booking awewe. Nyana kene. Ieu jelema masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah di Indonesia kurang hirup bersyukur jadi bangsa Indonesia, jadi warga Indonesia nikmat hirup. Korupsi segitu miliaran. Di luar negeri, di Cina tembak, Jepang tembak, Korea bunuh mati gantung. Jelema nu korupsi di urang, korupsi geus triliunan. Tenang saja. Sorga. Guys, ke urusan anak kumaha ke di naon di akhirat di Rabbul Jalil berhadapan jeung Allah. Iya tuh kuari di Indonesia bari kumaha. Anu nyesertana di dieu 1,5 meter, 1 meter. Dia bilang, "Hei, mau igalkan jadi pindah ka dieu." Sulah bohong sih kana. Geus diantep ke. Guys, kumaha di akhirat bae. Di urang tenang bae. Di urang mah Masya Allah segala rupa. Iyalah kesuburan Indonesia, keramahan Indonesia, karasa kurang nikmat hirup ku Gusti Allah dijadikeun urang Indonesia, bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia diberi aman, Indonesia diberi tentrem, Indonesia diberi jarujur jeung haradil, Indonesia dari seibadah ka Gusti Allah sehingga kabeh menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Polisi-polisina supaya diberi jalujur, abri-abrina supaya jalujur, pemerintahanna diberi jalujur, tanggung jawab masing-masing di akhirat nu jelas. Mudah-mudahan amai jeung da aman jeung damai, amin ya rabbal alamin. Nah, berita perang wala jahada ala sabiyin, tu wajib perang ka budak leutik. Wa majnunin jeung nu edan tu wajib perang. Atuh da kumaha perang lah budak leutik. Apa maksud perang teh? Deuk berlawanan jeung musuh. Ai budak leutik. Beres senjata budak leutik. Nembak, musuhna kolot. Dikieu-kieu bae kan ngomong. Ngobrol. Senjata bakal dah diturunkan. Hayang es bonbon teh. Atuh budak leutik kita perang. Embung jeung lima keur perang. Ieu mah sugus. Amis. Ieu mah sugus lain deui mah. Coba diteuneun senjata. Masa perang kos gitu? Atuh. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu nu ada budak leutik mah teu wajib perang. Bahaya. Bisa diolong ke ku musuh. Kitu kan nu edan. Atuh nu edan perang bisa nembak maneh. Mal beres tuh. Allah ya ulah. Wa mratin awewe gitu wajib perang. Awewe tidak perang. Ya, tuh awewe mah kekuatan mental kan sakadar dina ceurik. Namun dia bisa ngomong bae. Aja bae ngusruk bak ceurik. Masa nu kos kitu teh perang? Ye, ai lalaki mah pan sanajan boga ka keheul, boga ka greget, tahan. Ditahan lalaki. Nyapae bae. Minimal teh bese. Nah, tapi gagal lalaki mah, tahan, mantap bisa nyandung ge. Eta teh berarti mentalna baja. Baja atuh lamun teu baja mah pan nu kolot geus ngomong di hareupeun mah ya. Wayah gilir batu gilir bae. Baja atuh ngaranna ge. Eta
teu boga beta lalaki mah. Kos kitu lalaki ngaranna. Bener lamun teu nyandung lain lalaki banci. Aja sia bae kiai ulah ngomong ka aing. Aduh. Nah, dak leutik teu wajib perang. Medan teu wajib perang. Awewe teu wajib perang. Sebab naon? Iyalah gabogaan kelemahan. Jelema anu embung wauh jeung jelema. Anu mah wauhna jeung Allah bae. Embung we kapangijeng jelema kabelah dieuna. Embung kapangijeng makhluk. Ceritana nama datang ka ngadenge bahasa-bahasa alam. Lamun Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung hewan bisa ngerti ka bahasa iblis, bahasa setan, bahasa jin. Lamun Kangjeng Nabi Sulaiman bisa ngobrol jeung angin, Kangjeng Nabi Sulaiman mah bisa ngobrol jeung alam-alam salian manusia. Nurut ke Kangjeng Nabi Sulaiman. Eueuh raja nu model Kangjeng Nabi Sulaiman. Ternyata horeng hamba-hamba Allah teh salian Nabi atau loba salian Kangjeng Nabi Sulaiman. Kangjeng Nabi urang atuh batu bisa ngomong uluk salam ka Kangjeng Nabi mah batu. Ka Kaji Pendi mah jelema ge tilok salam. Saya tak jurig ceukna. Ka Kangjeng Nabi mah batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal kayu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Tunggul korma nu biasa didiukan pakai khutbah ketika aya nu ngaganti make mimbar ceurik nyana ditinggalkeun ku Kangjeng Rasul. Ceurik kadenge ku para sahabat turun Kangjeng tina mimbar diusap ku Kangjeng bari dijanjian. Ngomong berarti kan alam teh. Onta anu cerik Kangjeng Nabi ditanya kunaon maneh cerik kula digawekeun bae cenah tapi kurang dibere parab. Nu saha maneh si pulan grokeun pulan. Begitu grokeun maneh ieu onta saha tah kula. Aja ieu pan kurukin lah onta ieu ceuk ada teh. Tadi ngobrol jeung kula ceuk Kangjeng ieu onta cerik ngelengis. Naon kitu digawekeun anu pohara tapi kurang parah. Kieu bae kuali maca Kangjeng dibeli bae onta ku kula dek di rumah. Tuh urang Arab cerik geus cerik langsung teu digawekeun eta onta bahkan dibikeun ka Kangjeng. Sebab paham oh berarti ngobrol jeung Kangjeng Nabi. Mau ngobrol jeung Kangjeng Nabi. Mbe bisa menyapa kakak kita. Dah kos gitulah ahli-ahli Allah. Urang ge biasa osok ngadenge suara kunti anak seuri. Itu biasa teh kos kitu mah. Sabangsa meureun. Jeung sanagara. Tah eta urang mah jeung kitu mah bener menyatu urang. Nah, ieu ge salah sahiji riwayat Abdus Salam bin Mashis guru Abu Hasan Asy-Syadzili nyana setelah mengasingkan diri bisa paham ke bahasa-bahasa tatangkalan, bisa paham ke bahasa-bahasa hewan, ngobrol nu kitu mah bila harpin wala nutkin lain ngobrol kieu we tos bade sia bantu wah ing teh anu ya wah ing mah ieu lamun dicekel ieu ya, gue bagi ku sia cekel ge. Aju kocak-kocak kita, kocakan toelkeun ge ka hulu awewe ge. Ngudag ge ka jeung kumaha. Nu embat ge sebagai nu embat. Ngudag sia ka jeung kumaha ge ngan dibawa ka polisi. Tah, urang mah ngobrol kos kitu lain, teh dukun. Mun dukun mah kos kitu, wali lain. Paham ngobrol dari hati ke hati kos aya awewe neuleukeun mereka urang-urang neuleukeun eta paham eta bahasa cintrong eta nu kos eta kos kitu teh kudu ngomong
Cinta mah teu kudu ngomong, kades ya. Aing bogoh ka sia. Aing bogoh ka sia. Oh geus atuh. Lain kitu tahu bobogohan tuh. Teu bagus tuh bobogohan gitu. Teu bagus mah teu kudu kikituanan, asal kicep tring tring beres. Eta cinta no bos. Ieu bahasa wali. Nah, Abdul Salam bin Masyis seperti kos kitu paham. Karena bahasa-bahasa. Geus lamun geus paham ka bahasa kos kitu geus teu hayang ka panggih jelema. Teu hayang we. Geus ngasingkeun diri tah kamari teh zarah gangguanana. Begitu datang ke handap, supir embungeun ka luhur gunung. Padahal mah jalan gede, bagus, tapi supir kabeh. Waktu geus diomongan kieu kitu ge embung be maksudna geus ulah ka luhur. Hiji hujan, dua angin, tilu kabut. Embungeun. Obrol-obrol leuwih ti sajam gua mah di mobil bae, obrol-obrol leuwih ti sajam di lobi supaya kalau embung bae tetep. Ayeuna kula turun diputus ku kula ziarah tetep sebab ieu tujuan utama. Aju kana naon? Lamun mobil bus embungeun nyewa angkot 08 di Pasar Kemis. Murudul diputus kitu teh angkot daratan. Masya Allah. Nu tadina ngan sakadar aya hiji, aya dua tau mobil angkot. Ieu mah sayana mobil berangkat. Ternyata ka bawah kabeh lalaki mah naik angkot ka luhur. Masya Allah. Nya poek, nya hujan, nya kabut. Tiris luar biasa. Tiris. Cai sakumaha es teh. Anu datang ka luhur embung salat. Kurangna tiris kalau wuduna ai kahujanan teh tiris. Jadi tiris. Ai wudu teu kuat, ai kahujanan mah kuat. Eta pan belon eta kos kitu. Tah sakumaha kabayan. Eta aja kabayan mah kos kitu mah. Nang bae kenaon kabayan? Neangan batu. Jang naon tuh bae neangan batu, jang meper. Atuh ngisang we tiris jagan. Ugunya ada ke silem tolol teh. Kabaya teh kos kitu kabaya. Iki jamaah teh datang ka luhur gunung teh embung ngala wudu. Kunaon tiris cenah. Ai kahujanan. Tiris kahujanan. Eta kabayan kos. Angin gede. Tapi lalaki menaik kabeh awewe diulah ku kula. Tungguan dihandap. Tungguan dihandap. Lalaki mah naik kabeh. Wah, luhur gunung, masya Allah, tiris dan luar biasa. Kita angin parah, ziarah, terus ke kuburan, ayo geus jarah, mah geus jarah, geus beres kabeh, balik ke handap hiji eueuh angin, kadua eueuh kabut, katilu teu poe, kos kitulah zarah ka hamba Allah nu embung kapanggih jeung makhluk. Meureun mun Haji Pendi teu milu mah caang page. Gangguanna mah eta hiji. Kula ge geus ngarti kula ge. Ieu gangguanna mah masalah. Aduh, kunaon di babawa aja kula teh. Ya Allah, jadi gangguan. Poek. Sakumaha di dieu bae poek atuh gitu. Tapi alhamdulillah salamet eta jalur. Ya Allah, ya Rabbi bunga bisa kepanggih. Wali Allah. Kabeh geus sarembung, moal ieu mah. Moal teu kuat leuluhur jasa, hujan gede, kemudian kabut angin. Geus aya nu geus ngomong kieu. Geus kieu cenah hadiah di dieu bae lah udah ulah galuhur. Ih. Deuk bae. Berangkat. Etalah nyewa angkot. Kudaon tanu mantap kula haju eueuh setik-etik acan gentar lantaran kapanggih jeung nu buta di handap barang turun ti mobil kapanggih jeung nu buta. Baju rudin hejo hejo kos kitu bae buta teu neuleuh. Buta tapi beureum matana buta maka tungked. Geus make tungked kula turun.
anak ngaharep itu isyarat terus mencerak kurang kan ngomong oh berarti ya aya isyarat kudu terus enak kulihat terus berangkat terus naik angkot poek sekitar bangsa sakilo deui berenang ka makam eta jelema eta keur leumpang deui bae di sisi ulah ge murigak bulu dirinya datang ka lain murigak bulu ieu can kabeh muringkak ya Allah ieu jelema ya karim kitu ngomong lagi ngomong masya Allah ieu jelema nu tadi urang ge naik mobil sakitu kencengna itu karak datang ka dinya na leumpang trek buta sekolah berarti husnuzon bae meureun nyana nyambut ngan emangnya nama kitu teh setiap jelema bisa datang ka luhur teu jarang bisa ka luhur teh ieu mah komo 163 wow pan beureun ku nyana gaya nu di deuleu ieu mah ulah beureun kitu nyana ge maksud ngan milu bae kan kabehan berelah angin coba tapi alhamdulillah datanglah ka luhur nu diidam-idamkeun teh naon kitu ngaranna akhirna ziarah kitulah seputar ziarah Maroko turun didinya eueuh masalah masyaallah isukna terus berangkat deui menuju Fez atawa Fas mun di urang ziarahlah ka makam-makam aulia-aulia Allah di antarana kapanggihlah jeung Syekh Aziz Al-Kubati nu pernah ka dieu disambut ku nyana terus diajak ziarah ka makam Seribu Wali disebutna makam Seribu Wali babna bab Fatah lamun jelema ziarah hayang kapanggih hayang usul ilallah rata-rata nu norekat lewat bab Fatah kemudian ziarahlah ka sababaraha maqam aulia Allah di dinya aya Ibrahim At-Tazi aya Bakar aya Muhammad aya dia Abu Sa'id di dinya kuburan loba jelema nu zaruhud hayang usul ilallah zarah kadinya setelah zarah balik bray aya anu hayang bisa kitu naon ngaranna maca kitab ngaji nu nyaah setelah sababaraha tahun masantren atawa kitu di universitas zarah kadinya lewat bab Fatah zarah ka eta bray itulah sejarah sebab di dunia aya jelema teu masantren teu sakola baheurana disebut awam bodoh maca teu bisa nulis teu bisa tapi jadi wali tah deureuss tah kadenge-denge teh mah sugan we urang gatuh jadi wali teu kadengekeun masantrenna teu kadengekeun ngajina tapi ulama-ulama di Maroko ngaraji kabeh kanyana di zamannya. Di luar Maroko ngaraji kanyana. Geus pokona pohara jasa. Kapoharaanana pernah dites. Ditesna teh nyana di kerumunan para ilmuwan-ilmuwan. Cara ngetesna dibacakeun Al-Qur'anul Karim pannyana mah bodoh. Pannyana mah teu pernah ngaji, teu jahoeun mana Qur'an, teu jahoeun mana wiridan, teu jahoeun mana hadis. Ngaran bodoh atuh. Urang ge nu sakieu ngaji bae ge kaliru. Urang nu ngaji bae ge kaliru ku ari. Itu bapak teu ngaji, teu sakola, teu masantren, dites. Dites dibacakan ayat suci Al-Quran ditanya tah ieu kalam naon ieu kalam ilahi Al-Qur'anul Karim Masya Allah bacakeun deui
Dibaca hadis seperti Al-Quran, digayakeun Al-Quran padahal hadis. Ditanya, ieu naon? Ieu hadis Kangjeng Nabi. Dicek deui, nu ieu naon ieu? Ieu kalam ulama. Dicek deui, tek make bahasa-bahasa, ieu naon ieu? Ieu mah pembohong. Bahasa-bahasa nu tukang bohong. Ditanya eta bisa kanyahoan gitu kumaha? Cak jana lamun Al-Qur'anul Karim kula teu nyaho ieu Qur'an apa lain, tetapi ningali kaluhur cahaya ti Lauhil Mahfuz nu ngaran Al-Qur'an mun dibacakeun ieu kalimpudan dunia ku cahaya-cahaya biru, cahaya nu hese dicaritakeun. Lamun hadis Kangjeng Nabi Cahaya keneh cuman cahayana sumuber. Lamun bahasa ulama cahaya ngan cahayana semu putih. Ieu mah anu terakhir. Ieu mah hideung. Bahasa tukang pidato nu bohong teh. Hideung teh mata kos. Bahasa pedagang anu sok ngabohong eta mah lain hideung melegbeg. Lain hideung teh melegbeg teman. Jadi bahasa-bahasa di luar eta mah hideung. Tak bisa kajahuan kos kitu. Ditanya, ieu kok bisa kos kieu kumaha? kula kapanggih langsung jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Terus kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap ayalah thariqah ngaranna di Maroko, thariqah Muhammadiyah Khidriyah. Sebabnya na kapanggih jeung Kangjeng Nabi, kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Jadi nu bodoh ga ai ikhlas mah jadi wali. Nu bodoh ngan cara. Nu pinter ge hese. Komodo bodoh tapi ku ikhlas. Masya Allah. Nah di kamari zarah lah kadinya. Mantap nu zarah kamari kadinya masana jarah di wali kabeh. Tuh alhamdulillah teu heula bae. Terus itulah seputar ziarah. Kemudian terus ke Merokes didinya ya kitu rijal sab'atur rijal 7 wali di urang mah wali sanga di ditu mah wali 7 termasuk ziarah ke Imam Tijani ya alhamdulillahirabbil alamin selesai. Jadi itu aya Qodinya, aya Imam Jazuli, Sulaiman Jazuli, anu ngarang Dalailul Khairat, anu sadunya kitab dalail dibaca ku ulama-ulama. Imam Sulaiman Jazuli nyana maka terus we ibadah ka Allah. Satu ketika nyana dek ngala wudu eueuh cai. Eueuh cai pusing nyana bingung. Kunaon di luhur tangkal kayu aya budak leutik awewe nanya. Naon maneh Sulaiman? Bingungeun amat. Cek nya teh pukul dek ngala wudu, bingung amat eueuh cai. Cek nya teh ibadah ka Gusti Allah dek ngala wudu bae meuni heseun jasa. Penta ka Gusti Allah. Pan di ibadahan pan teu dek mere. Cih budak kieu amat sih ngomong. Pan pisen nebeun eta ka urang. Penta tuh naon di ibadahan haju teu mere. Penta cai. Enggeus sakira teh menta cai tapi teu daek aya ieu cai. Mana sumurna? Tah, di Ciduhan tak budak awewe teh. Wow, cai muda. Budak awewe tah batak lamun budak awewe ome. Eta Ciduhna hebat. Hebat. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Imam Jazuli aing eleh ku budak. Budak ku hebat-hebat teuing tapi bareng di deuleu eueuh budakna. Ngan ditanya heula ibadah ieu bisa kos kieu kumaha? Bisa hebat ieu ciduh bisa kaluarkeun cai. Bapak kula cek teh ahli maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Jadi kula sok diinuman cai sholawat bae. Alhamdulillah cek asal hayang naon we aya. Ku cai sholawat bapana doang. Bapana geus maot cek bapak mah. Masya Allah, tadi mantak ke orang saya sholawat lain lalagaan. Lain lalagaan. Pernah, ayah jalan minta cai ke Haji Pendi dibacakan sholawat kembung. Tambah kembung.
Wallahu a'lam geus kitu bae teh mah. Sholawat. Teu ikhlas. Tah tidinya Imam Jazuli langsung aja ngata maca sholawat teureun datang ka ngarang lah Dalailul Khairat. Baca terus kujada. Sageus dibaca eta lah opos budak leutik waktu harita. Satu ketika ajeuna dek ngalawudu tengah peuting eueuh cai ditambah dong cai ku Imam Jazuli mah diketrekan. Kieu. Sakumaha anak kotok. Jadi anak kotok lu gitu-gitu. Ya jepen di lain anak kotok jahe. Nuturkeun kitu ge lamun boga duit. Da boga duit bade ciduhan pagon. Trek nuturkeun. Ya Allah, Imam Jazuli. Cai naik kalau mandi wudu. Geus beres teh handap deui. Unggal ngalawudu peuting teu kudu make timba diketrekan, trek naik. Mun jepen bisa gitu dijualan cai. Dijualan nya mah pake tunggu aqua mah eleh. Ketrekan naik kalau Masya Allah. Tah iyalah zarah ta Khadijah ta Sulaiman Al-Jazuli anu ngaran Dalailul Khairat. Masya Allah. Seperti etalah zarah teh terus ke Turki zarah ka Abu Ayyub Al-Ansori nu Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah nu ontakna lantaran kabeh perebut hayang ka cicingan ku Kangjeng nu cak Kangjeng ulah diperebutkeun kumaha cak Gusti Allah melalui onta di mana cicing dihareupeun imah di dinya berarti kula onta teng ka imah ke berangkat deui ke ngahareup pas di imah Abu Ayyub Al-Ansori teh nyaeta sahabat Ansor didinya Kangjeng Nabi cicing dinya 7 tahun Kangjeng Nabi cicing di imah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah setelah maut Kangjeng Nabi anjeunna berjuang ka Turki saenggeusna berjuang ka Turki maut amari di Zaraha Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi jazarah di kakonya naik kereta api, mau naik mobil 8 jam atau 10, kemudian naik kereta ka Imam Jalaluddin Rumi, lu diurang, dibaraca kitab-kitabna, didongengkeun ku para pujangga, para ilmuwan, para kiai. Jarang muzarah ka Imam Jalaluddin Rumi malantaran jauh anu nyana pernah nyarita cek nyana itu keindahan wajah manusia adalah wajah. Jadi wajah teh indah, keindahan manusia adalah wajah, tetapi keindahan wajah adalah mata. Mun mataan sakumaha geulis teh indah. Jeung mata teh kapan aya anu naon kitu buleud nu panjang anu tah keindahan wajah adalah mata. Tetapi yang paling indah adalah tutur kata manusia. Dengan tutur kata manusia, manusia akan menjadi manusia. Eta bahasa lain lalaga. Anu nya nama pernah neuleut jelema ukur ngagibrigan terpal atau naon kara naon anu paranti di masjid dah karpet gebugan ku jelema nya seserian digebugan gitu pan kala luar teh ieu naon kotoran-kotoranna lebunnya seserian geus asal nu eukeur ngagebugan karpet jadi lemes seserian teu masalah. Tapi ketika aya jelema dibere muriang ku Gusti Allah gering nya seserian keneh bae. Jadi jelema gering teh jelema seserian. Aya jelema dagangna rugi nya seserian bae. Seri bae eta ka ditaranya. Kunaon maneh seserian bae. Eta Allah karunyaeun kanu dagang gering kanu dagang rugi bae eta Allah karunyaeun. Kanu geringan bae Allah karunyaeun. Pan
naon bisa karunya karpet ge dibersihan digebugan. Eta lain nyiksa sebenarnya mah karpet digebugan dedek dibersihan lain nyiksa karpet sakira keur dibersihan. Ieu ge jelema dirugikeun dagangna keur dibersihan teh sebenarnya teu beres teh jelema bos dia. Jelema gering teh keur dibersihan leuwih dibersihan engke di neraka dibeulem. Eta ge lain maksud nyiksa lain keur dibersihan. Karpet digebugan kena leungit cek teh kebul-kebul geus leungit bah diamparkeun deui di masjid dipake deui pake cara ricing. Jelema ge sarua digebugan ku Gusti Allah digeringkeun digebugan ku Gusti Allah dirugikeun. Tah urang mah kadang-kadang rugi dagang teh akan demo ka Allah. Allah kok kieu amat sih? Siapa kudu demo ka aing? Itu lain benerkeun sia. Tah kos kitulah. Etalah Jalaluddin Rumi. Nu kamari ziarah ka ditu masyaallah luar biasa. Urang mun nyaritakeun Imam Jalaluddin Rumi mah moal angge sapoe. Hikmah-hikmahna kitabna pohara ngaranna Masnawi jilid kahiji kadua katilu kaopat eta ge nu pertama nu kadua dan selanjutna loba jasa. Alhasil alhamdulillah salamet teu aya halangan naon sesuai jeung perjanjian kuari datang deui cek kula mun balik malam minggu ngaji insyaallah urang kuari alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ziarahna ditarima kapanggih jeung ahli-ahli Allah ngahijikeun ruh urang jeung ruh ahli Allah supaya di akhirat bisa ngahiji jeung ahli-ahli Allah nu encan zararah mudah-mudahan bisa zarah atuh kadanan ka Maroko maka Banten ka Cirebon teu ka Banten ka Cirebon ka emak urang imah kuburanna di mana eta cenah di zarah Assalamualaikum ma dikulaya anak mah ye jarah ye nya geus tah sakitu bae ye nah doakeun kula mah nya beres sakitu zarah mah cak mana tolol teh budak teu diuk-diuk acan geus aya kos kitu mah geus beres anak mah kaum mah Assalamualaikum Mbah Fatihah ieu hiji mah jah loba-loba nya Fatihah bismillahirrahmanirrahim beres dolin geus bah lah sakitu bae ke isuk deui nya ambo tah anak pelit-pelit teh jeung anak Fatihah bae kadanan Yasin mah tah eta zarah geus kos kitu urang sakitu geus alhamdulillahirabbil cak bapana kunaon sia teh jarak ka Banten modalna mah ka abah mah teu kudu make modal geus beres ya imahna ge deukeut jeung kuburan ieu mah pan urang mah kadang-kadang hari ka Gunung Kawi zarah ai ka emah jeung ka bapa teh zarah sanajan Muhammadiyah Wahabi enggak ulah-ulah zarah urang mah zarah bae Kangjeng Nabi nitahan jeung Kangjeng Nabi ge ziarah. Satu ketika Siti Aisyah kalengitan Kangjeng Nabi kemana ya Kangjeng Nabi cek Siti Aisyah lantaran boga pamajikan ananya andung Kangjeng Nabi mah loba pan suuzon bae asana cek Siti Aisyah asana pindah ku ka jeung kumaha ge ameng awe mah kitu bae awe mah kitu bae Siti Aisyah ge kos kitu tadi aya di dieu ku eueuh diteangan ku Siti Aisyah mah mana coba nyaho besi nu sejen. Jadi dulu Kangjeng Nabi keur dibake pan eta Masjid Nabawi kos kitu teh Masjid Nabawi. Nah ieu lawang gitu. Babun Nisa di dieu bab Jibril lempeng kabake. Jadi Kangjeng Nabi kadinya kabake Siti Aisyah di tukang kieu bae. Kadege ku Siti Aisyah. Salam Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya ahlal baqi'il gharqad. Lana salapun wa nahnu alaikum taba'un inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Tuh Siti Aisyah ditukang di Kangjeng Nabi salam biasa sekali Bapak. Kos gitulah panjang orang cerita tentang ziarah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah bisa ngaji deui urang kuari sakumaha biasa. Wala jihad ala sabil
urang keur nyaritakeun tentang perjuangan kita besiar di luhurna. Gayaan perang di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu kifayah. Jiksa kaol fardu ain. Caritakeun lah kamari nyaritakeun fardu kifayah. Kuali balikan deui tentang misi kitab ieu, kitab besiar yakni tentang perang. Jadi perang teh fardu kifayah. Nu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil bakin. Urang teu meunang cicingeun lamun negara urang dicabik-cabik, negara urang dikuasai ku kafir wajib perang. Tapi di negara urang mah geus lain negara Islam, negara demokrasi. Jadi geus lain negara Islam, negara demokrasi. Urang teh geus sabaraha peralihan cek Jalaluddin Rumi mimiti zaman Moro. Jelema zaman Moro mah ngan sakadar pemikiranana Moro hewan jang dahar, sakadar jang dahar doang, geus sakitu. Terus beralih ka naon kitu ngarada masa pertanian. Jelema mulai di pertanian di samping jang dahar, jang lega-legakeun lahan, mulai jang kebutuhan diri anak jeung kebutuhan di luar dahar. Hayang boga kendaraan ala kadar, jang meuli himar, meuli kuda, jang ngiuhan. Di pertanian geus mulai kos kitu. Tapi masih bagus keneh. Katilu ieu teh alam kitu, alam perusahaan naon ngaranna tadi mah agraris wari industri. Di alam agraris tadi masih kede damai, alam pemboroan masih kede damai, sangat damai. Di pertanian damai, di alam industri moal aya damai. Sebab naon? Sebab prinsipna untung jeung rugi. Satungtung prinsipna untung jeung rugi moal beres, moal damai kajen kumaha ge. Sebab boro-boro perdagangan, pertanianana ge kuari beralih. Geus eueuh pertanian anu mutlak jadi industri mah untung rugi. Berpolitik, politik untung rugi, dagang untung rugi, produksi untung rugi, bahkan pidato oge masih keneh make aturan produksi. Untung rugi aing ceramah ka anu. Untung rugi aing ngariung ka anu. Kira-kira teu diberkatan cadu aing kudu rek ngariung. Ta eta teh geus eueuh. Geus eueuh damai kan kos kitu. Sia ndeuh hajat undang tah haji pendek ke nama macat teu hayang. Emang kuna tadi berkatan ngamuk nya nama kos kitu. Jurig mah lain jelema kos kitu. Tekan lah untung rugi tah kos kitu teh. Da eta lah di alam kuari teh alam kos kitu. Geus moal aya kedamaian. Jelema jadi lurah untung jeung rugi nu diaturna nu dibenakatina. Jelema jadi camat untung rugi lain ibadah. Geus bogoh jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden mah pokoknya perhitungan untung rugi, untung laksanakan, rugi tinggalkan. Bila perlu aya nu ngahalangan, indes etalah di alam industri. Tadi alam industri teh hayang ngabalikeun deui ka alam pemboroan. Berat. Hayang ngabalikeun deui ka alam pertanian. Berat. Nu mantak baheula di zaman Kangjeng Nabi jelema sararia perang. Lain alam pertanian, lain alam industri, tapi alamna alam berjuang sabilillah. Karab kabehan hayang atuh jelema berjuang zaman Kangjeng Nabi mah. Sebab lain urusan untung rugi materi dunia, hiji bae sorga, milih sorga, milih dunia. Milih sorga, milih dunia. Sedangkan di dunia eueuna naon? Mani milih akhirat. Itulah di zaman Kangjeng kamari orang di zaman Belanda berjuang orang merdekakan Indonesia
emang teu harayang perang, harayang kabeh perang. Mantak tileuletik keneh geus dididik pencak. Dididik kekebalan, jangan perang ngalawan Belanda, ngalawan penjajah. Emang kitu resep perang di zaman eta, resep perang teh aya nu ngadidikna, aya nu ngomandona, resep. Sebab naon? Lain alam industri, tapi alam memerdekakan bangsa jeung negara. Harayang kabeh perang. Mantak sesa-sesa aki-aki nu kuari sesa perang teh tak kuari. Eta ge jarago keneh kana si hade. Bangun kadeleuna mah bangun undutan, toel ku urang. Wow! Sikutna sakumaha? Pencuk, nyawa pencuk sia. Coba sikut aja pendi. Urang dikitukeun ku nyana ge asa roti bae teh. Eta zaman baheula aki-aki nu kamari urut berjuang. Nu kuari hirup kene umurna geus 110, 120 basi kene hirup kene we. Masyaallah gagah kene mun ngadenge negara urang, mun ngadenge negara urang diacak-acak nya mah haji hudang padahal mah geus sekolah kaki-aki. Urang teh jiwa patriotismeuna. Jihad fisabilillahna tinggi. Bangsa urang ulah diacak-acak cek kana. Nang aing berjuang. Eta hudang bae nya mah mun ngadenge negara urang geus diliak-liak ka beunta bae. Masya Allah kari. Loba aki-aki nu datang ka kula. Cek nya teh ieu kiai kumaha kula menghadapi ieu mah. Emang kunaon? Beuh baheula cenah dieusi ku anu. Ieu sesa tembakan Belanda cek nya. Ditembak teh naon? Ngebul teh lain lalaga. Atuh keur haji pede teh kudu ditembak. Antepkeun ka ku Belanda di kieu-kieu ye. Ku cek pae sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Nah ieu alam berjuang memperjuangkan bangsa jeung negara. Alam pertanian ngan sakadar hayang meuli tina boga 10 meter hayang jadi 20, tina 20 meter hayang boga 50 meter, tina 100 meter hayang boga 1000 meter. Jang pertanian sakadar sakitu eueuhna naon. Tapi begitu di alam industri hayang ngagedean lahan jang yen pabrik, hayang ngagedean lahan jang industri ieu itu. Tapi kan motifna untung rugi. Setiap anu motif untung rugi engke kabawa naon bae. Ka ngariung dipikir untung rugi, ka ceramah untung rugi. Setiap lengkah aya untungan berakat, setiap lengkah rugi moal daek. Geus kos kitu bae, geus nu ikhlas teh saet di alam industri makuari neangan kiai nu ikhlas hampir eueuh. Di Sabah kurang ke Mekah, di mana negara Mekah teh tempat turunna Kangjeng Nabi orang rusak. Sebab alamna geus alam industri, untung jeung rugi. Arab tinggal Arab. Urang nyaba ke Madinah, Masya Allah pada bae. Mengkonon. Urang nyaba ke Mesir misok itu keneh bae. Didinya sejuta ulama di Mesir, Imam Syafi'i aya didinya, Ibnu Athaillah aya didinya, Imam Zakaria Al-Ansor aya didinya. Berbagai mujtahid kemudian kitu mu'alif musannif aya didinya. Leuleuh kuarina Masya Allah kan. Sebab untung rugi nu diperhitungkeun. Terus ka Yordan leuwih rusak. Terus itu ke Uzbekistan masih pertanian, masih damai kene ngan geus campur 50% ngan masih kene damai. Maroko negara wali Maroko teh disebutna Maro eta adalah tanah, ko adalah Allah, jadi tanah Allah. Bisa disimpulkan hamba Allah. Nu mantak loba anu jadi wali Allah sebab bahasa Maroko nage bahasa wali Allah. Hamba Allah. Neuleuh kuarina geus tiga sakedeung deui. Turki mah hancur. Urang menyaritakeun di Indonesia, Masya Allah. Zaman kerajaan-kerajaan, zaman Raden Patah terus ke Banten, Cirebon, raja maraja, tapi hiji satu suara agama. Belah dieuna terus ulama agama. Sebab naon alamna masih kene alam perjuangan, belah dieuna alam pertanian, barang kuari alam industri. Ya Allah ya Rabbi. Kaliru urang mana kiai, mana dukun. Jakur bae kiai ngadukun, dukun kiai.
Atuh mana artis, mana ustad, ustad gitu agak artisnya ustad. Geus hese kuari di alam sebab naon? Sebab kabeh nudi kejarna untung. Ketika rugi teu daek. Untung siap bae. Deuk kumaha bae carana. Nah urang kuari di alam kos kitu ye. Di alam perhitungan untung rugi. Neangan kuari nu ikhlas. Hese. Hayang ngembalikeun ka alam boro, alam perjuangan. Alam ieu beta alam pertanian. Maksudna lain kudu tani, tapi perasaan kos alam pertanian hese, damai. Masya Allah ngan ngaran doang damai itu indah. Ngaran doang sebelum kadamaian meja Masya Allah tamak kos eta kula sok maca teh menyelesaikan masalah tanpa masalah. Naon teh teh? Eta bangsa sia eta kos kitu sebenarnya. Hai maca bae geuna Masya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah teh podol sero. Ya Allah, ya Rabbi ngomong ngarareunah jasa. Masya Allah Tangerang akhlakul karimah. Wahara. Tapi sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin aya kene tah aya ngembalikeun perasaan ke alam perjuangan. Ya Allah, ya Rabbi Hese kuari urang ge kiai kembali ke alam perjuangan. Geus ibadah teh ibadah bae tanpa hayang dibere, tanpa hayang kauntungan duniawi. Tanpa hayang di alam, di agung-agung hiji we ridho Allah. Taneangan nu kitu di alam kuari hese. Neangan nu kitu di alam kuari atuh hese sebab alamna alam material. Alam materialis, alam kapitalis. Geus bae dihitung segala rupa ge untung apa rugi. Geus kos kitu bae terus bae. Geus lamun nu dihitung rugi apa untung boga majelis taklim. Nah, loba ye jelema ye. Lah aing nyen PT umroh. Geus lumayan ya murid, mantep ya aing lah. Geus pokona mah tah aya kos kituan bae. Geus aing mukana mah nyen CP. Wow. CP perjalanan haji dan umroh pimpinan Supendiah Jahannamiyah. Waret. Sekretaris Fuboli. Itu gak untung rugi baik. Ya Allah ya Rabbi. Eta kos kitu tah geus hese jadi ikhlas tah. Kiai cokot. Kiai, daek umroh. Ibadah ieu mah kiai. Pokona mah geus kiai mah mimpin bae. Di samping mimpin kan ieu mah ibadah, engke dibere. Aya fitna tenang geus kiai lah. Pokona mah lamun 10 hiji, jang kiai mah geus lah pokona 5 hiji. Jang kiai mah geus gratis pokona mah. Oh, cak kiai teh untung ye. Berangkat kiai henteu ngitung di dinya teh aing menang ridho Allah pan. Terus gitu di alam kuari mah. Kurang diulah-ulah. Masa sih ngaulah-ulah? Apaan ibadah? Serba salah urang. Mun nu mimpin kumaha? Jijah oge nya. Tapi di samping urang mimpin nyana hayang kauntungan jalamun teu dibere untung mah. Kapacirit jeung moal daek nya. Kiai titah mimpin doang tadi bere kauntungan ngan sakali doang. Kiai tahun ieu supaya mimpin deui nya. Rada muriang awak. Emang konon aduh kamari ge rada muriang itu. Kuat asana ieu lah ngorake deui asana jarri awak. Oh kitu nya. Kiai kumaha lamun ayeuna mah bisana baliknya gratis nya balik itu aya meureun bangsa 20 juta. Sugan cager bae itu maksudna. Sial tak kiai, goblok tak kiai. Kan di dieu mah ulah sok deuleu ka dieu. Biasa bae sih. Eta dilarang ibadah, teu dilarang bener teu ibadahna. Iyalah alam industri. Lamun ditaliti seperti kos kitu bae. Lamun ditaliti teh seperti kos kitu bae. Kiai, esok ka mana sih esok unggal bulan teh ziarah wal shaw. Masya Allah hebat. Iya tuh orang kudu ziarah kajian kumaha ge. Masya Allah kayak itu ziarah nggak tuh helse. Ya Allah ku getol sok sabaraha wis tadi mah ngan mobil ti kuari geus sak beus. Bahkan geus aya 2 beus. Bulan kabar 3 malam 3 beus. Alhamdulillah jelema jadi daraek ziarah. Tah kos kitulah. Koreng dibalik ziarah, Masya Allah kari. Cacak-cacak jada keuntungan dina ziarahna.
diajak doang kita mimpin asal di makam ila hadaratil nabi al-fatihah datang di karaden Fatah ila hadaratil nabi al-fatihah berangkat deh ka ditu karaden Romat al-fatihah balik ka dieu bener nyana gratis tapi diberena naon sama sakali ajak deui ku coba deh bulan hari kiai wayahna mimpin deui kiai resepkeun jasa jamaah dipimpin ku kiai puyeng gua boga penyakit puyeng jakina masyaallah aya naon meureun ieu henteu ieu jamaah ngarepkeun jasa kiai mah pan sok aya ngirahin bae cenah sok dongeng-dongeng geus nitanu sajen bae lah geus rada teu pati hayang ka mana bubuan ngomongna sedep asana kadangin henteu kiai mah nu aya lantaran kuari mah aya 2 beus hayang ku kiai bae hiji mah tu kiai gratis kedua beus pamajikan milu ge masal gratis nomor katiluna sajamaah ayalah bangsa 100.000 jadi kali 50 kan 5 juta nah jadi itu 5 juta jadi 10 juta kumaha sugan bae cager puyengna lah cenah teh sial tak kiai goblok nah ieu ibi umroh kudu untung rugi nu dihitungna ziarah untung rugi nu dihitungna anu paling blow on kiai kuari maca khutbah Jumat make kudu hayang dibayar keneh eta mah ablaul blow on pang goblok da kiai teh mah ibadah nu ditau ka akhirat teh kudu dibayar tangkora kiai tolol deuk kumaha coba dikus-kus kitu zarah mah masih wajar keneh emang wajar kiai kurang ajar tolol tapi ya baju mah pada eta mah masyaallah karing hutah kudu dibayar aya aturan turun hutah nu biasana dibayar 250 ieu pohoan nyana datang ka DKM datang kada anak naik can istiqomah tuh lah ya tapi eueuh di urang mah eueuh lamun aya rantai kieu kos kitu mah atuh ibadah we kos engke mah asalna puasa Ramadan ge hayang dibayar kasaha hayang mayar hayang dibayar ya Allah ya Rabb nah ieu mah keur carita mangga mah aya teh urusannya anak anak ieu mah keur carita alamna alam perjuangan alam pertanian alam industri geus di alam industri geus diprediksi ku ahli tasawuf ku ahli thariqah jelema bakal kabawa kabeh sebab dibere resep ka ditu kuari norekat di alam industri paitna luar biasa dibandingkeun jeung di alam pertanian matak jarang nu jadi kuari norekat lantaran naon ikhlas dan hese kabawa ku untung rugi bae masa ahli tarekat ngariung aya perhitungan cenah norekat bahkan dibere berkat akur jeung santrina nanya deui kan kiaina cakna masa akur cauna itu beres ahli tarekat kos gitu tolol tuh ahli tarekat goblok Masya Allah ya Rabb nyalateun dibuka dirinya kene amplopna nyalateun saya aing akur atuh aing kipu doli olem pantes kikituan ge nya mah tah atuh komo si eta mah jurigna deui maksudna jurig duit ya Allah ya Rabbi aya aturan haji pendi mah 2 lawang di ditu dibagi ka ditu ke ka belah dia asup deui ka ditu mana eta mah geus tolol deui nah ieu kula mah keur caritakeun alam kuari ikhlas hese teman-teman boga bae ikhlas bakal beda indah jeung jelema ikhlas mah kabeung berat sebab nyanana teu hayang dibere nyanana teu hayang dipuji nyanana teu hayang di alam ketika dibere teu dibere akur bae di alam jeung dicarekat akur bae ngeunaheun jeung ahli ikhlas mah kos kitulah di alam kuari neangan nu ikhlas hese sebab naon kabeh kompetisi untung rugi jeung kabeh bakalna di benak hatina dijadikeun produksi untung jeung rugi naon bae geus kitu bae pokona dijadikeun perdagangan naon bae kacai-cai anu henteu wajar didagangkeun cai makan teu meunang didagangkeun sebenarnya mah cai mah asli mah
Tetapi didagangkeun bae sebab aya keuntungan anu pohara. Ujung-ujungna bakal ribut soal cai. Baheula ngan sakadar di sawah doang pertanian. Carita cai teh sebab naon? Ieu jelema pelit rek kocorkeun cai ngan sakadar sakitu. Tapi engke bakalna gali cai, sedot cai, bakal kekurangan cai. Engke di mana kekurangan cai? Pasti jelema loba nu demo dan lain sebagainya. Akibat naon eta? Iyalah neangan keuntungan tina cai nu teu wajar dijual cai. Kabeh plastik tumpukeun, beuleug atawa digiling, produksi deui. Pueuh beh, naon bae? Aya keuntungan. Produksi, keuntungan produksi, gitu baik. Masya Allah. Jelema nu taral Al-Quranul Karim lain yang ibadah ke Gusti Allah. Ayalah nu pakai ibadah, ieu mah lain. Bisi neuk hayang maca Al-Quranul Karim di imah hasil maksud anu hafizul Quran. Siap jana dipanggil. Panggil, kuli maca Quran di dieu. Terus dikira ka Allah nah, lamun model kos kadar itu ka Quran masih kene dipakai produksi untung jeung rugi. Maca Quran di pejemon masih kene diproduksi untung jeung rugi dan lain-lain sebagainya. Iyalah alam industri teh cek Imam Jalaluddin Rumi seperti eta. Engke bakalna kabeh jelema teh untung rugi poholah ka Gusti Allah. Ketika geus poho ka Gusti Allah jauh memperjuangkan agama. Di dalam kurang Turki hancur ngan ngaranna doang negara Islam mayoritas Islam masjid dikunci hararese salat aja masjid membuat bagus menarana menjulang tinggi urang geus salat ese dikunci atuh kabeneran aja pengen dimakeun sanggup salat dikunci geus aku lagi ngabisikeun teu kudu salat kiai urang ya masjidnya dikunci tangkorak sia beredana beres sih mah mun aing boga batur kos ge waduh cilaka jasa ieu mah. Tapi ujung-ujungna salat teh ngaji salat. Di mana? Atau di mana bae? Oh geus cenah uang kiai bae. Salatnya lagi. Ya, kos papatong mah kocek. Urang ngising hese ngisang. Cai nu sakitu lobana tapi teu dipersiapkeun jang ngisang deuk kumaha atuh. Berarti kan ieu dijajah ku kafir. Bab toharohna geus hese jasa. Bab toharoh masjid sekali da asup ka masjid hese jang toharoh. Eta ulama loba beredan atuh kumaha bab toharohna? Aing ngising teu ngisang kumaha? Nu mantak ulah kabita. Ku mancungna irung geusna beungeut. Ngising tilok ngisang epet. Eta di Turki teh gara repet jelema tuh. Ya haji penting ke kamari mah ngepet. Ngepet jaga geser wae, cat, teh coba neangan elap, set, diambil ditolol. Ya Allah, ya Rabbi sakumaha. Katumbilat teh pan urang geus jaho tumbilat teh kok kitu tah. Dipencet urang hayang bae ngambil. Pencet deui ngambil ditolol teh. Pembawaanna eta gaji pendek gitu. Ngising, elap, diambil punya anak keneh. Dikaji pudolikeun deh. Beres emang itu nama jahat berarti. Pemikirannya jahat. Atau cukup punya nabae sih. Ya Allah ya Rabbi. Nah ieu keur carita mana Islamna. Di urang mah negara sorga jasa di urang. Pokona mah hirup di Indonesia mah geus sorga bae. Urang asup ka masjid cai sing kolocor. Komo santri mah di dieu. Keran ngolocor bae. Geus da teh ditutupan ngocor bae. Woi hantem-hanteman. Sorga di urang. Masya Allah. Nisang wah terus gubrak. Negara sorga jasa geus di urang. Asup ka masjid dek jam sabaraha bae sadaekna. Suadaekna dek salat asup ka masjid. Beres. Atuh antas damaen koprok eleh ka masjid di urang mah tuh. Ya Allah ya Rabbi kope geus malang teh dek masjid. Dek naon dek salat lain aing mah. Dek naon niiskeun pikir. Di urang mah geus babari jasa sorga. Sorga lah di urang mah geus. Mana mushola mana nu dikunci. Masjid mana nu dikunci. Di urang. Tuh, tapi di ditu masa Yordania kunci. Kemudian ayeuna Turki dikunci. Hese salat. Mesir dikunci di Mesir. Sugan teh mah di Mesir nanti dikunci sarua bae.
Iyalah dijajah ku kafir seperti eta. Masya Allah karim. Ih, urang mah di Indonesia pohara. Rest area di rest area waktu sholat. Allah temahin nu sarolat. Temahin di orang mah sarolat. Cai loba, nu sholat loba. Anu joget nyana, nu sholat nyana. Di Indonesia mah gitu. Gitu. Itu kula kan kemangga dua gitu kacamata. Turun sholat asar. Sholat asar. Aya awewe pelayan nu tadi di luhur teh ya nu ngarendeng make rok mini sakieu. Rok mini anu susuna kadeuleu sabelah. Beneran ya mah mah. Ngalah wudu nyana dirinya buka, ngalah wudu eta na dibuka, ngalah wudu salat. Kula ngahuleung we ya Allah, ya Rabbi, salat di jelema kos kieu. Bukda di beureman sabelah. Salat. Lain mah Haji Pendi mah Noel gelisnya tolol sia mah. Soal terlalu kos kari kolot-kolot. Kolot-kolot kos ABG tolol. Allah ya. Salat biasa. Geus beres salat doa biasa geus doa, buka mukeunana dipake deui nu tadi. Ya Allah rok bini dipake deui rok bini. Asana WTS di hotel ge salat heula di urang. Asana cek urang mah perek-perek WTS di hotel teh nu sok dibeuli teh ya, nu sok disewa. Asana meureunna nya ge salat. Mun ku urang deuk dipake teh entar saya salat dulu. Woi, naon? Sebentar, tunggu saya salat Isya dulu. Ini bagaimana? Atuh salat mah kepada Allah, kalau urusan ini mah soal dagang lain lagi. Di Indonesia teh beres ini. Tapi siar tinggi urang. Pokoknya nikmat lah di Indonesia mah ngeunaheun. Paingan orang Mesir ke Indonesia betah, orang Arab ke Indonesia betah, orang Turki di Indonesia betah, orang Yordan ke Indonesia betah, Uzbekistan kabeh unggal negara ke Indonesia betah. Lantaran negara nupang nikmat-nikmatna, cuacana panas henteu, tiris henteu. Kadaharan di mana atuh di luar negeri aya bala-bala jeung aya. Di urang mah bala-bala. Ya Allah, ya Rabbi. Neangan di Mesir bala-bala caduh kudu manggih. Mana ya di urang mah teu puguh karu we jelema nyeun bala-bala segala rupa. Geus teu kadahar ku jelema dicokotan, dikeuretan, digoreng ngeunah deui urang. Jadi we bala-bala. Geus puguh apem cucur. Geus ngarinah jasa. Atuh lamun digarut geus pohara. Tina hiji dangdeur teh di dangdeur, hiji dijeun gegetuk. Nyana keneh dangdeur keneh tah. Katimus dangdeur keneh kan. Nah, dijeun emplot dangdeur keneh. Emplot anu baru leunteh anu di eta dangdeur keneh. Kiripik dangdeur keneh. Tina dangdeur combro dangdeur keneh. Aya 10 macam tina dangdeur. Urang barat bingungeun, ieu naon bahanna dibejakeun dangdeur kabeh puyeng nyana. Puyeng. Indonesia mah kira-kira. Ya Allah, ya Rabbi. Berarti ahli ngabohong jadi jasa. Jadi kabeh. Ya Allah, tuh jelema ge kos kitu. Kiai nyana, artis nyana, pedagang nyana, pembohong nyana, pedagang nyana kene. Lha kumaha coba ayo? Nyana kene eta, kiai. Si eta mah kamari mah ngagitar. Kamari mah nyanyi. Nya heuh. Kamari mah pidato. Si eta kene. Kami mah jadi dagang. Nyana kene. Da kamari mah nyana booking awewe. Nyana kene. Ieu jelema masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah di Indonesia kurang hirup bersyukur jadi bangsa Indonesia, jadi warga Indonesia nikmat hirup. Korupsi segitu miliaran. Di luar negeri, di Cina tembak, Jepang tembak, Korea bunuh mati gantung. Jelema korupsi di urang, korupsi geus triliunan. Tenang saja. Sorga. Guys, kayak urusan anak kumaha ke di akhirat di Rabbul Jalil berhadapan jeung Allah. Iya tuh bari di Indonesia bari kumaha. Anu nyertane di dieu 1,5 meter, 1 meter. Dia bilang, "Hei, mau digalungkan jadi pindah ka dieu." Sulah bohong sih kana. Iya diantep ke. Guys, kumaha di akhirat bae. Di urang tenang bae. Di urang mah Masya Allah segala rupa. Iyalah.
kesuburan Indonesia, keramahan Indonesia, karasa kurang nikmat hirup ku Gusti Allah dijadikan orang Indonesia, bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia diberi aman, Indonesia diberi tentrem, Indonesia diberi jarujur jeung haradil, Indonesia dari seibadah ka Gusti Allah sehingga kabeh menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Polisi-polisina supaya diberi jalujur, abri-abrina supaya jalujur, pemerintahana diberi jalujur, tanggung jawab masing-masing di akhirat nu jelas. Mudah-mudahan amai jeung da aman jeung damai, amin ya rabbal alamin. Nah, berita perang wala jihada ala sabiyin, teu wajib perang ka budak leutik. Wa majnunin jeung nu edan teu wajib perang. Atuh deuk kumaha perang lah budak leutik. Apa maksud perang teh? Deuk berlawanan jeung musuh. Ai budak leutik. Beres senjata budak leutik. Nembak, musuhna kolot. Dikieu-kieu bae kan ngomong. Ngobrol. Senjata bakal dah diturunkan. Hayang es bonbon teh. Atuh budak leutik kita perang. Embung jeung ieu mah keur perang. Ieu mah sugus. Amis. Ieu mah sugus lain deui mah. Coba diteundeun senjata. Masa perang kos gitu? Atuh. Ya Allah ya Rabbina. Ieu atuh budak leutik mah teu wajib perang. Bahaya. Bisa diolong ke ku musuh. Kitu kan nu edan. Atuh nu edan perang bisa nembak maneh. Moal beres tuh. Allah ya ulah. Wa mratin awewe gitu wajib perang. Awewe tidak perang. Ya, tuh awewe mah kekuatan mental kan sakadar dina ceurik. Namun dia bisa ngomong bae awewe. Aja bae ngusruk bak ceurik. Masa nu kos kitu teh perang? Ye, ai lalaki mah pan sanajan boga ka keheul, boga ka greget, tahan. Ditahan lalaki. Nyopae bae. Minimal teh bese. Nah, tapi gagal lalaki mah, tahan, mantap bisa nyandung ge. Eta teh berarti mentalna baja. Baja itu lamun teu baja mah pan nu kolot geus ngomong we tanadadat. Di hareupeun ya. Wayah gilir batu gilir bae. Baja atuh ngaranna ge. Eta boga mental lalaki mah. Kos kitu lalaki ngaranna. Bener lamun teu nyandung lain lalaki banci. Aja siapa kiai ulah ngomong ke aing. Aduh. Nah, dak leutik teu wajib perang. Medan teu wajib perang. Awewe teu wajib perang. Sebab naon? Iyalah ngabogaan kelemahan. Sakadar carita tentang kewajiban perang. Ternyata budak leutik mah teu wajib perang. Aya oge nu ku Kangjeng Nabi di referensi perang budak leutik tertentu nu dicaritakeun dina Bukhari. Nu edan geus jelas ulah awewe jelas ulah wa marim